Selamat datang di episode 33. Selamat menyaksikan. Ya, udah ulin lagi di dia di mana sih? Adik. Wah, ya. Tuh. Si Arul. Mana eta na? Terus itu. Basuhan. Tuh geus garing tuh itu. Basuh. Ayeuna tuh. Idi. Bau tuh. Kan itu bukan ayo paci. Mantep bukan. Jadi tuh. Beres jok garep ya. Mundur. Berang tuh. Kan naon teh? Luntu. Alah. Teu naon? Keset nyampe lah. Bolos kayak. Saya. Naon ieu baenang? Saya Bang. Bro. Sekarang kumaha tuh nya? Pokoknya kumaha ajung. Si ojak iya tuh ini mimitian kenai. Mal apalan. Napa dituduh teh kumaha ajung teh apa mah ajung mah? Mal meureun deui. Isukan ulin aku mah tuh. Anjing urang lah tuh ulin mah tuh. Kan mana babaturan orang teh. Tapi mun loba jelema nya. Mana ulah dikit-dikit yang urang. Kunaon? Nya pajarkeun baturna. Mungkin batur. Ya anu wae mana. Yok, Naon? sukan deui. Naon isukan? Kan. Ya, hayu urang teh puus gitu. Ya urang ge Wah, boleh. kemarin tuh udah kaburu aya nu ngahalangan ah. Untung emang ajung teh nyaho. Hai nyebut di urang maneh. Ya mana mah gede. Maneh lagoan di mana? Di kebon we. Kebon mana? Kebon itu teh nu nyen peletokan. Ada di nya. Tapi kudu nyumput. Eta kan nyaho. Mak nyawe nyumputnya. Meta kan nyaho. Pepelotokan itu na di urang ban. Lu emang di mana kan? Mar, Kah? ai Emar, kamari ka mana? Pati milarian Emar. Aya Mar mah di bumi. Tapi gening sendalna teu aya. Ih, kan eta sendal Mar teh kan dikumba ku si mama teh. Mar mah aya keur bobo. Teh mana ke milu jeung urang nyeun deui nya. Nyeun dua nyeun nyeun pepeletokan. Nyeun pepeletokan. Nyeun deui. Ku awaja ku mah. Jeh, si bae mah si tong sieun. Bae. Da urang mah moal ieu. Mana ieu njem bedugna. Susu dipoyokan ku budak sakelasna teh su teh ngirung moyokan. Karunya atuh wawan. Oh, mimpi buruk sih. Tapi Emar tengah makan kawati. Temar mah tengah kira Emar ngambek kawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Punten bapaknya. Ojak tekeng calik carang istri teu caketing. Ngali. Mun ngali ka dieu. Sok. Ojak masih lega. Tong ka dia. Pasihan wan, tuy, pasihan. Moal maleurin ke sok. Calik. Oh di dieu apa di? Mun sok pani geseran terus nya. Sok. Tos tarik. Tos tekeng heuri wae, pame bade ngaos tekeng heuri wae. Sok. Tos tarik. Nah, sae peratoskeun nya. Sapertos biasa urang ngaos sadayana. Dina reresan ieu Bapak bade nerangkeun dina masalah Idul Kurban.
Dina bulan Rayagung eta aya hiji peristiwa Idul Kurban. Cik aya nu terang teh Idul Kurban teh naon? Lebaran haji. Mencit sapi. Mencit sapi. Domba. Mencit naon deui? Domba. Mencit cirojak. Ojak. Ojak mah bagong. Oyok. Teu kengi. Aya naon jang wawan? Hari kurban lamun ieu hewana awewe menang teu Pak? Menang. Lamun menang mah rek nyumbangkeun oyok Pak. Tong karunya nyarekan ke indungna meureunna kumaha cek indungna dikorbankeun nya. Jadi Wan. Oh, halus. Sampai lor Wan. Itu, yuk. Syukuran. Syukuran. Oh, yuk. Gedung nah ya. Tuh. Orang kamari sih apalin cak euy. Anu nembak Mang Ajum teh. Oh digendir hungkul. Mun apalin urang nu nembak nu meureun ditalipuk meureun. Oh, kumaha? Kumaha teh? Pijan wae kitu nya. Mang Ajum teh. Ajum kumaha tuh teh? Mang Ajum teh. Wan, bukan Wan, beureut Wan. Wan, ieu keur maneh dewe nya. Alus. Hah? Wan. Ieu urang teh aruh. Yang utep. Tuh kurang tuh hari inget dibalekeun mah nya. Oh, sia kanyahoan ku aing ayeuna mah. Bener. Tah. Gak usah aja, Pak. Ieu mah. Sia kamar jangan nembak aing nya. Tuh urang mah teu nembak. Nah, beung aing dulu ku siap beres kieu beunang ku sia. Teu Mang. Tuh, tapi omongan unggul ieu jang utang bisa sasep mana teh. Aduh, jang teu bawa si Wawan moal balik. Dumu lanceuk sia mah si Rojak tah. Balangor belah tep tong bawakeun. Carekan Mang Ajum bener puas dah hakan dah Mang Ajum hakan dan si Wawan yang si Sutep. Urang mah teu nembak Mang Ajum da. Asa gede dablur pugu wadul sia mah. Urang mah teu nembak mah. Nembak na ge si Oyok jeung si Rojak. Ajum. Tep uy tep moal balik sia teh mah. Bohong Mang. Bohong tep entong tep ning jeung urang mah. Kanyahoan sih. Urang mah udah kur nembak si Oyok jeung si Rojak doang, tep teu nembak Mang Ajum. Oh, jadi marane nu nembak urang jeung si Ojak kamari. Anjir. Aduh. Halus. Mana teh geuleuh ka urang? Geuleuh urang ka maneh. Kuduna urang nu geuleuh ka maneh. Nah samane teu ngajakan ulin urang cok. Maneh dihan momosi Utep. Ah, Utep daripada urang baturna. Lamun aya si Ojak sia maneh pae. Baik bejakeun ka indung urang cok. Bejakeun we maneh. Ala, Toy. kunaon eta barudak? Jadi we leupas Jak. Kunaon lupa teh barudak? Maneh Naon? Eta kunaon barudak? naon tuh nu kamari nembak arurang? Si Aru jeung Sintuy. Lain. Saha? Si Wawan jeung si Utep. Apaan katingali beunang huntuna si Entuy keur nembak? Urang tadi ngadenge. Nembak nu mana? Nembak pas urang sukuna maneh beheung. Anu mimiti? Heeh. Sebeleun tuh. Si Wawan Waduh. teh jeung si Utep. Manehnya di mana? Tadi urang ngadenge manehna ngomong ka si Mang Ajum. Ajo. Heeh, tadi aya si Mang Ajum urang ngadenge. Berarti lain si Entuy jeung si Aru meureunan. Lain. Waduh, Urang teu ngeunang ka si Entu jeung si Aru. kudu main campur atuh meureunan Yo teangan we. Ya, bener. Gara-gara adi maneh tadi si Kemana? Wawan. Si Aru di mana nya? Nyaho. Halus tutuy. Tuy. Tuy. Balam mah tutuy. Kitu susu. Jika kocok ngucur. Bau tuy. Tapi halus tuy. Ker eta ker ngabasahan kertas. Jak. Tapi Aru jeung si Entuy. Yuk. Ah, orang mah jadi Kunaon Jak? mana mah.
Mau jadi orang minta hampura. Kunaon? Atuh gengsi hok. Gengsi kunaon, Jak? Piraku orang minta hampura kasih aru jeung si entuy. Urang kan pemimpin. Ngan di dieu. Aduh. Iya, Jak, arek pemimpin atau jalma biasa, lamun salah mah kudu minta hampura. Era atuh yok. Era kunaon ye? Era mah lamun urang salah, terus urang teu minta hampura. Eta karek era. Anjir. Masih pemimpin teh. Ada gitu euy. Nyanyi saja. Ayo. Ayo urang hampurkan. Tangannya tuh, Jak. Mana yuk ah? Duh. Tuh. Urang arek jeung Si awas tuh itu tuh. Oh, arek nembak ya lain. Urang yang si Ayo ka dia arek Karek menta. Mana mah? Nyanu Itu gitu. yuk kemana ya? Nembak ya mah. Kela tuh can ngomong. Oh, orang kan ditarik menta. Mana kamar diginya tuh? Oh. Nah. Lain. Geus tembak tuh serang tuh serang. Tuh yok tinggalikeun. Cik urangnya teh kudu menta hampura, tinggal urang kada ditembak. Hayolah. Masa ayo tembak. Ieu pelor ieu. Orang mah guru tetep dah kasih oyok teh. Aduh. Ngambek kan nyeri teh mana yuk? Nyeri urang aduh. Nyeri yuk orang ge. Oyok teh. Di bejaan mana mah. Tong popoto ka tong ieu tong nembak ojak jeung teh oyok. Tingali jadi kanyahoan. Tatu dah gara-gara nasi Arul sok. Aduh. Lamun teh gara-gara si Arul mah kanyahoan. Mang ajum ujug-ujug nyalahkeun coba. Dulu yang ke barudak teh. Ana. Selain nama ayu lah. Orang tembakan lah jiji. Sieun urang. Orang balas dendam. Geus tong sieun ayu. Sieun Orang tembakan. Golong dulu dah ke barudak teh. Ayu teh. Sieun. Ayu. Sieun. Ayu tuh. Sieun. Lila. Tep. Aduh, teh kunaon? Tembak ku si Wawan. Anak apa dan anu teh? Pada tengiring yang si Wawan. Si Wawan teh ngajak nyerang ojak teh oyok. Aduh jangan entuy tapi Utep Alim langsung kakak ditembak. Tembak naon atuh? Wah. Pas tuntas kesini si Wawan bakal ngabageran Utep deui. Hanya materi jangan Utep sanes. Tang saya mending Utep na weh nya di bumi ka bumi. Weh. Tos tong nangis wae. Benang si rojak euy. Itu. Yok, piarap yok. Naon, Jak? Oh, naon teh? Pelorna. Tuh. Ulah kuciduh tuh tuh. Lain siki. Tangkurak malah. Yang kudu beureun si Blentuy. Oh, si Arul. Nene Arul. Masalah kan huntu dong. Eta si entuy geus kana huntu deui wae. Lega pan. Jadi benang kana huntu. Posio bibirnya. Coba mun balem mah. Moal mah kana huntu. Asli. Eta huntu nak mau beleng terang gitu deh. Caang. Stameng. Kesatru. Nah, belum tahu. Huntu udah nyelap. Yuk kita main. Mar, hah? Mar tang ngambek deui nya ka Wati. Dah Mar mah tang ngambek ka Wati ieu nama.
Teh sade ngalangan we. Si Emar jeung si Wati. Ah, aing euy. Sing halangan wae. Tembak jeung buru tembak. Habis menang si Ropeok. Moal buru dulu sampai di luhur. Ah, macet tuh, Yok. Buru atuh Jak. Macet. Udah kasih Rope. Tahu nama kasih Alun. Marta kayak nangis. Diseret papanding. Kita mau papanding khawatir nyeret. Nah, Yok. Urang beunang. Teu nembak oge tuh kalau tukang ngeusir. Buat jurik buruk. Saya nembak kan. Udah jangan keluar ya. Sepertinya kita harus pindah posisi tuh. Ajibnya walah. Sampai saya teu ngarti. Undang we atuh. Kuduna urang cuang pindah tempat tuh. Ah, gitu ngarti yuk. Si Oyok mau balik yuk. Ayo. Ayo. Di itu Jak. Wah, edung iluan ieu mah yeuh. Yuk pindah yuk mabne. Pindah. Udah, bisa tembak. Nah, Yok, tuh itu mana nu nembak teh, Yok. Oh, mana? Ayo. Oh, tembak tah. Tembak tah. Wanita Yok. tembak. Yok ulah Yok bising ditembak. Nah, mana nembak si Utep? Yok ulah Yok. Sok tah wanita. Ulah. Awas tah bising adi urang lah lewes ya. Tembak tah wanita. Ya, wan. Lewes deui sok. Tembak dulu. Ini si Wawan lo mau tembak. 1, 2, 3. Mana orang? Kedua. Mana dong kau tidak ada. Rejang. Siap. Arol atuh rolan. Burukeun Emar sieun burukeun Wati burukeun. Si Emar. Wati entos atuh Emar. Teh kenging nangis wae entos. Wati mah teh nyahoan teh jurik nyaho. Piraku aya jurik berang-berang. Suara nage tinggal tingikeun. Terus muringkak bulu-bulu Emar teh Emar mah tuh. Ai Wati tapi henteu. Nya coba tinggal ya Allah tuh nepi ka berem gitu. Nyari nyaho. Eta mah papanting. Anes, Emar. Tuh. Naon Wati? Aya bulu socaan. Ayo nu kangen wae kamar teh. Nya, urang teukeun wajib, Pak. A B C D E F G H A H I J K L M N O Leungit osanya ojak. Coba tangan deh. Ade Emar tuh ojak nu. Teu da ieu aya kene. Ta. Di O P P Q L F. Teu aya deui tuh. Teu aya tuh na R. Rojak tuh kan. Tadi mah pasti dilengit-lengitkeun ngahajak. Arojak teh ningali ku Emar. Arojak teh kangenan ka Emar. Tah ieu naon tah Wati tah nyelap tah deket ieu ye. Har, tah aya kene. Tah. R S T U V W X Y
ojak. Gitu kan. Arum meren. Antuy. Deh. Embong teringan. Antuy mah jika hilet bayong bong. Di. Atuh. Tekenging gitu Mar. Di entas jeung antuy we. Embong. Hai cicing aku. Mana aja lo? Ojak. Ojak ya kok gini. Awas ya, dasar jadu ye, dasar tatang, dasar. Wow, rame ya. Rasanya meh penasaran. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.